tadi. Sampai kiri tuh. Di paling kencang, di paling kencang. Aduh. Iya. Kanjut tunang mana kanjut tunang. Sabar tukang kamera ta wakil ta. Tukang kamera sabar ta. Ya aya simbol meureun harupat. Harupat disimbolkeun sifat geus harupakeun. Nyaeta sifat goreng sangka, sifat buruk sangka, pokoknya sifat anu awan-awan. Teteh dina ngawangun rumah tangga aya sifat geus harupakeun. Piceun mun tiasa ulah dina ngawangun rumah tangga teh bae. Tetep kita asih jeung itu. Sok turun ke kalau ya. Itu perasaan mau langsung aja habiskan lah kalaunan hiji 2 3 iya habiskeun kalaunan asa ditarik deh kocok-kocok atuh make perasaan habiskeun teh angkat teh ka luhur kalapkeun deh saeutik sia angkat deui iya sok teteh nyereh harupat anu tadi di busuk dicepengan dua tangan wah teteh udah panas tetehnya mari tadi dina jero kendi teh aya cai teh disimbolna sifatna eueur niiskeun nya eueur nyegerkeun jeung sajabana ayeuna teteh aa sok kedua panangan teteh kedua panangan potongkeun ya harupat tadi saat dipotongkeun lempar ke belakang alungkeun ka tukang ngeunaan sing tarik sok hiji 2 3 buat teteh langsung lempar hiji 2 3 sapeannya jadi intinya piceun sifat kita sarupakeun dina ngawangun rumah tangga aya teh vlog nya dot teteh biasa jongkok sekedik atas kita iya lah nya saya nanya biasa dibuka semua sepatu saksuan seperti itu siap dua nalo ngapu singkat kita lu kabel bios tekenging kak nah gitu bukan ya saya nanya sekarang pagi dia masih tanya contoh salahnya adil sampean angkat dulu cobi untuk papan yang dipanggul ditahan gelas sok angkat ulah waktu ditijeknya salahnya teh widi coba diusahakan heula sampean sang suami teh pang-pangna mah jempolna tah teh widi diusahakan jempolna nah aya bulu-bulu seksina kanu adi di teh segede kitu boboga anak tekahnya jempolna jeung ulang negatif wae konotasi teh jempolna nya ya hitungan kaki lu dipijeknya ya hiji 2 3 nepi ka pepes pusing tarik yang penting mah nogna we lahnya iya nogna lah we geus paripurna dina lalagasan nya ayeuna geus harangeun laki-laki sok teteh dicuci sampean sudah kalauna ya dicuci teteh geus anyir-anyiran mah dicuci geus anyir-anyiran atuh bau lagi ka isu-isu kalauna eta mah masih alinu karunya ta Allahu akbar teteh sok deui teh sekeun yang kita sepon terus teh kita basuh ke desanya dia mau teh sok dilah teh auna malah itu mbak ibu terus sok teh diambil deui sepatu sang suamina soal langsung pakai lah jadi itu bau deui seungit ini so siapa
Cakep. Sok dulu berdiri sampai mana? Sok nama Adidin dibantu teteh ngadep. Berdua. Sok saling berhadapan. Adidin karena teteh tadi sudah jongkok-jongkokan depan berarti tidak sopan. Itu mah tanda berbakti pada sang suaminya. Sok ayeuna teteh coba pegang perut samping kiri samping kanan. Depan. Pinggang, nah. Kemudian Adidin pegang pundak teteh Widi samping kiri samping kanan. Iya. Sebagai balasan tadi teteh jongkok-jongkokan. Iya. Ayeuna nama Adidin coba kecup kening sang istri. Iya. Kalaunan, siap. Siap. Oh. Tangga teh, ada tangga. Siap. Hiji. Sabar. Sabar. Dua. Ya, sabar. Heula. Pulau Tilu. kata. Ditahan. Iya. Itu. Geus apal we tukang tekar mah. Ditahan 2 jam, misalnya 2 jam. Ingat teuing, heuh, penting ge mah lila kan. Sip. Hiji deui, mana tadi teh ini leungit. Oh Oh, iya. iya. Teteh Aak. Heula. Oh, saling berhadapan mungkin bisa diperbaiki. Teteh biasanya hayang hulu, nah hayang anu hanap lembaga teteh hulu nama teteh banyak anu ngabuayotna. Nah, ngopeskeun kendinya. Ya, artinya kendi ini disimbolkan sebagai suatu permasalahan. Suatu permasalahannya teteh jeung Aa pasti dina lawan rumah tangga mah bakal aya permasalahan. Ya, saeutik ditena permasalahan anu hidup dihadapi pecahkan dengan kepala dingin. Makanya tadi dina kendi cai aya cai kan sifatnya biasa mendinginkan. Ademkeun, nunjukkeun. Jadi seperti cai dina lawan rumah tangga kudu ngalir sanyanyaannya. Carana kieu. Hitungan kahiji angkat ka luhur. Hitungan kadua ka handap. Hitungan katilu digoyangkeun. Teteh rada mulur teteh. Tengahna goyang. Tah sebenarnya. Hitungan kahiji angkat ke atas. Hitungan kadua ka handap. Hitungan katilu digoyangkeun. Kita andeurnya. Teh Widi sanes rumah tangga ayeuna. Hoyong gaduh putra sabaraha Teh Widi. 2 ya. Adidin hoyong gaduh putra sabaraha? 2. Jadi 2 tambah 2 Opat. Putra 4. Alhamdulillah. Kena naon, bebas. Yang penting mah anaknya menjadi anak yang soleh akan api solehah. Loba anak surut baheula loba rezeki, tapi ayeuna mah loba anak ribu. 2 we cukup berarti pinter ieu pangantennya. Ya. So. Ieu mah cekrot baheula teteh. Lobana percayakan di anu hidup dipepeuskeun berarti eta lobana anak nya tangke pepesan kening kumaha dihitung sabaraha pepesan kening teh dihitung berarti eta lobana anaknya siap hiji angkat ka luhur Ya. 2 ka handap Ya. 3 digoyangkeun Goyang-goyang. ngagoyang geus tinaheun diajar kene sekali deui Sing tarik. ke atas Ya. 2 ke bawah Ya. 3 digoyangkeun Iya. lempar Belum berhasil. Sekali lagi. masih butuh perjuangan. Ya. Coba deui. Anak oke semangat, beranya Semangat. ulangnya putih mah elek kudu semangat. Dong tadi teh munduran. Munduran, awas nih. 1 angkat ke atas, Ya. 2 ke bawah, Ya. 3 digoyangkeun, Ya. lempar. Iya, besar. Banyak. Ya, hiji, 2, 3, 4, 5, 12. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 pecahan begini. Ah. 16. Oh, jadi 16 mau bapak teuing atuh. Ieu mah simbolnya. Sabaraha oge pasti aku buka Gusti mah teu naon nu penting anaknya berguna. Anak anu soleh atau lebih solehah. Ya, intinya didinya. Jadi teteh dina ngawangun rumah tangga sok sanaos seueur pacekcokan, sok sanaos seueur masalah. Permasalahan itu hidup pecahkeun ku kepala dingin. Sok, ayo kedua teteh teu eta mah urusan panitia. Langsung. Sok cari. Cara sawer ya. Sabar. Bapak Ibu mana? Ibu mana? Lanjut acara saweran pernikahan adat Sunda ya. Sok kali ini Pak. Oh aya, aya bener lagi dina. Bener heula. Sok kali dia. Anu pada nyawer di panggung. Dia di dia
awalnya di itunya. Sok payungan paling ini. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah kidung sawer panganten. Yuk audio dimulai. Biasanya ibu-ibu bapak-bapak dina kidung sawer panganten ieu sok aya simbol-simbol anu kudu diharfiakeun, anu kudu diartikeun. Nah cenah dina sawer panganten atapi dina kidung sawer panganten ieu sok aya beas, sok aya kunyit kana pikoneng. Ya. Terus sok aya permen. Itu simbol-simbol paling inti dina ngawangun rumah tangga. Adi din teh widing sok aya permen cenah teh. Permen teh biasanya rasanya manis atau rasanya amis gitu nah. Jadi tidak duaan di ngawangun rumah tangga teh kudu amis budi nya, kudu baik hati ulah sombong tak kitu teh dina ngawangun rumah tangga. Terus ieu aya biasa koneng kana kunyit. Ieu beras sareng kunyit teh pakasaban. Kebutuhan ekonomi anu kudu dicukupi nya. Karena orang Indonesia mah bapak ibu kamu tuh makan beras tuh makan kenyang. Jadi intinya mah pakasaban teh kudu dicukupi terutama kakang dede. Salajengna ieu cenah aya artos. Ieu bapak simbol paling inti. Sok adidin, teh widi, milarian artos anu sagal-gal. Milarian rezeki anu saageng-agengna. Tapi intinya di dieu seberapa besar rezeki yang kalian dapat, sisihkan sebagian kecil rezeki untuk kamu butuhkan. Jadi kalian di dalam membangun rumah tangga teh ya, kudu bisa sodako, harus bisa zakat dan lain sebagainya. Kudu berehan. Nah, tadi senang kayak ayah payung, ya simbol yang paling inti. Jadi TDA di dalam membangun rumah tangga harus berpayung. Ada yang memayung kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh sifat Rahman Rahim punya angan alam keadaan sejak bintang pahitola nawan ketirapi sejak awal nakirapi mangka aya pacoksikan, mangka aya patuntangan dina rasa dina popolana kantun hidup pujang nyanyi sing biasa areka sing biasa popolan sing biasa Widi akan didin luput dina rapi-rapi luput Bebas. Sok bebas. Pangania wangun rumah tanggi sing sawawa sing sapi rawut sawiwunan rumah tangga kumanan jadinya paling gini ya akhiran ya ayo TTA biasanya negara yuk ulang kali gitu yuk ayo dicatat di payungan Di Kayungan. Iya, lanjut. Olahnya. Persian jalan Atau di dia we pengantin mah. Atau di dia oh pengantin mah di dia biasanya Di dia we. Ibu Rama namanya Ya. Ayo sana naik panggung teteh mah di dia jaketnya biasanya silakan ayo panggil
Tuh karunya sana payung. Ayo ibu, dibantu ibu nak. Singariksa, sakitu mamang nyawer, mamang ringkang dina panganten. Jangan dipakai sengaja jadi rumah tangga usaha. Iya, aku. Amin ya Allah. Amin. Ayo api di dia wae teh. Ada guru molok. Lah, lihat Bapak. Sok dibuka heula. Heula. Ya dangun Bapak Ibu. Heula dangukeun heula. Anu aya beasan heula ayeuna anu aya beasan nya. Siap. Sok dilemparna. Entong ka hiji arahnya biasa ka payung, ka samping kiri, ka samping kanan. Ka tukang kena, ka pangker, ka tukang dapur mangga kitu nya. Heula. Hah? Oh ya daunkeun ku teh heula siap aba-abana. Ya nu aya biasa nya anu intina heula. Heula bunya ya heula intina. Hiji. Dua saparapat. Dua setengah. Tilu sok lemparkeun. Stres Bu. Di penggal bae itu ke samping kiri Bu. Itu dibalik kanca. Aduh. Iya. Kanjut kunang. Sawer tukang kamera ta, wakil ta. Tukang kamera sawer ta. Oh. Ya, sok hop. Ya, api kecet lah. Aduh. Iya. Eta kapungker teh aya kapungker eta ka ditu kan tenang. Kapungker. Sapu. Dapur hayangan sang kaungkeun dapur. Jauh sok ka tukang kali ditu. Go. Kali ditu Pak. Naik heula ieu mah. Maaf. Turun heula sapari. Panggungna bisa ambles. Turun heula sapari. Ambles. Teh, turun lah. Turun sapari. Heula Bu, anu aya. Iya. Bapak dihandap Bapak ambles. Sok turun sapari di panggungna turun sapari. Oh, jadi dia sok, atos. Bapak kade Bapak sok. Dihanap pe kade kunang sok dihanap. Ini masuk lampungna. Yo. Ya. Masih ada kanjut kunang. Turun. Kanjut kunang. Ya. Oh. Atos itu aya kene. Atos kade panggung pangmatah di panggungna. Turun sekali, turun. Oh, atuh rusak dekorasi. Oh. Tuh. Rusak. Turun heula. Kurang kali teh ka pelaminan di pelaminan. Yuk di pelaminan. Sok ditahan yuk Bapak, ditahan. Sok
punten Pak. Punten, Nah, itu. kadek. Yuk. Aduh, ngerempot. Ibu. Punten, Bu, punten. Ngerempot. Awas, Bu, awas, Bu. Sok itu. Ayo tukang aman tuh. Ayo. Heboh. Yuk. 20 menit. Saweran unik ya. Rame pisan. Untung pengiring pagimpunya. Sok apa? Cari Menang loba, Siti. Mana cari- Menang loba. Kado nyumput. Keng 2 juta tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu Bapak-bapak. Acara sawer panganten parantos dilaksanakeunnya. Aduh, rame pisan. Tapi kaeungap kadesek-desek ya aduh. Aduh, alhamdulillah. Mana ibu naik? Aduh, hapunten nya